kan aya anu jadi rukun teh ku diucapkeun, aya anu ku pagawean. Contoh ami aya gambaran kangge kapayuna sapertikeun maca Fatihah eta kudu diucapkeun, sapertikeun maca tahiyat akhir eta kudu diucapkeun. Beda jeung rukun pagawean sapertikeun ruku mah rukun pagawean ku naon ku dongkona eta teh tos cekapnya, tos ngesahkeun kana salatnya. Anapun bacaanana mah hukumna sunnat, maksudna teu jadi rukunnya. Jadi mangga wae nyebat naon subhanarabbiyal azim asalkeun jelas hurufna nya, lamun teh mah jelas atawa subhanarabbiyal a'la masing pegat-pegat ge mangga sabab eta mah teu jadi rukun. Tapi lamun rukun qauli mah kedah ka kuping, sapertoskeun maca Fatihah engke dipayunnya kedah ka kuping bismillahirrahmanirrahim teu kudu ku batur teu kenging kieu bismillahirrahmanirrahim eta ge ka kuping ngan hurufna jadi bijil napas sadaya, jadi bijil angin sadaya, tangke bertentanganana sareng sifatul hurufnya, sareng cara ngucapkeun huruf. Sedengkeun dina maca Fatihah teh hiji muraatu hurufiha kedah diraksa hurufna sing jelas sing bener, dua muraatu tasdidatiha diraksa tasdidna mantap kedah ka kuping, kedah kadangu. Atanapi dina tahiyatnya kedah kadangu eta ge at-tahiyatul mubarakatus teu kenging kadangu ngawitanana unggul at-tahiyat assalamu asyhadu alla ilaha illallah. Tah janten biasakeun kedah ka kuping minimal ku dirina ari ku batur mah eta mah henteu kedah ka kuping ku batur mah nya ngan urang ulah ngupingkeun bacaan batur, fokus we kana bacaan urangnya. Nah eta rukun qauli, rukun anu diucapkeun, termasuk di dieu takbiratul ihram. Teh kenging Allahu akbar komo teh ka kuping sama sekali mah. Tah sing ka kupingnya sabab eta sorak teh jadi rukun, niat mah jelas rukun salat nu kahiji nu dina hate mah ayeuna dina takbiratul ihram eta kedah ka kuping. Ta anu mana di dieu wal hasilu anna takbirata tastamilu ala sitata asyara syarton. Dina takbiratul ihram teh aya nu kedah diperhatoskeun disebatna syarat takbiratul ihram, di dieu mah dugikakeun aya 16 nya. Pami dina kitab Sapinah mah aya pasal terpisah syarat takbiratul ihram teh. Wa ala siti sunanin sareng genep kasunatan. Wang di papai pasurutu al ityanu bijami'i hurufiha qaiman inda wujubil qiyami. Di antawi syaratna teh nyaeta al ityan ngadatangkeun bijami'i hurufiha kana sakabeh hurufna. Hurufna naon? Hurufna takbir, hurufna Allahu akbar qaiman barina nangtung inda wujubil qiyami. Nah, jadi nu kahiji maca takbiratul ihram teh posisi urangna kudu dina kaayaan nangtung. Lamun teh mah salatna wajib nangtung, berarti wajib nangtung teh pikeun saha? Pikeun anu kaduga nya. Tah nangtung wajib pikeun anu kaduga, berarti takbiratul ihram nage kudu nangtung ulah bari dongko. Kajaba mun geus teu kuat jiga aki-aki manangtung nage kan kieu dongkonya eta mah da kitu nangtungna nya ngan pikeun anu mampuh kene nangtung. Tah sing anceg heula nangtung nembe Allahu akbar. Teu kenging ieu kakaralulumpatan masih keneh naon guyat geyot si dadana ge ka ditu ka dieu darusuh
Allahu Akbar teu kenging nya, tapi sing anceg heula nangtungna. Sahingga fa in waqa'a harpun min hafi ghairil qiyami lam tan akid sholatuhu. Lamun teh mah salah sahiji atawa sebagian huruf Allahu Akbar teh dibacana henteu keur nangtung, gambaran kumahanya memeh komat nunutan, nah lilir nunutan lilir batur ngesrek ruku langsung we urang teh ti kokorejat nangtung encan ge anceg geus ti handap mula Allahu Akbar. Takan eta sebagian takbiratul ihramna henteu dina kaayaan nangtung bari kuat maka teu sah salatna. Ari urang mah tara rurusuhan kitu mah nya tara alhamdulillah. Tah berarti nu kahiji syarat takbiratul ihram teh dipigawena dina nangtung lamun kaduga. Hiji tah. Dua, wasani isma'u nafsihi biha. Nomor kedua, isma'u nafsihi biha. Nu tadi teh kudu ka kuping kudu ngucapkeunana. Terus tadi ieu mah nya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Teu kudu tarik-tarik teuing jiga kieu nya, asalkeun ka kuping kudu macana eta teh cekap. Ngan teu kenging sote teu aya soraan Allah atawa sok aya ning sora teh selip ning selip sote pedah kurang tanaga eta teh da ngobrol biasa sama capetangnya tah pas takbiratul ihram tanagana kurang Allah ngaheos sakapeung ulangi nya eta teh lamun kitu sabab ieu Allahu Akbar teh kudu ka kuping kudu macana isma'u nafsihi biha ka kuping kudu macana. Kumaha ku batur keun we teu kudu ka kuping ku batur mah. Teras wasalisu nomor katiluna kaunuha bilabdil jalalati. Kedah ngangge lafad Allah jelas ieu mah nya Allah teu kenging digentos kuno sejen moal urang mah nya kena asmaul husna teh seueur ya Allah ya Rahman ya Rahim hayang gaya moal ku Allah Ar-Rahmanu Akbar atawa hayang kuno panjangnya naon nu panjang teh non Malikal Mulki ku non tayahuan urang eta mah nya atawa as-saburu akbar barina ge moal urang mah nya ngan bisi ieu mah kedah ngangge lafad Allah sanajan nu sejen masukana asmaul husna ya Rahman ya Rahim ya Malik tapi teu tiasa digentosan kedah ngangge lafad Allah. Opat warabi'u kaunuha bilabdi akbar kedah ngangge lapad akbar Allahu Akbar teu kenging digentos kuno sejen akbarna arek kabir urang mah dakur ieu Allahu kabirnya sanajan moal nya moal urang mah nya moal kitu sajabat teu apal teh da teu kenging nya ngan bisi ieu teh bisi jaga-jaga pan. Opa